Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS aina nincak bagian ka-4. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninga para wargi sadaya, harita si Japar teh nuju nganjang ka Aki Ehon ya para wargi. Kumargi aya nu di anjing cai para wargi. Kumargi aya nu di anjing cai gitu. Janten nyaeta para wargi sadaya anjeunna teh jol-jol kabong rowe kumantili gitu. Anu diangkena ku Aki Ehon mah teh incuna Aki Ehon mantili teh para wargi mangga urang lajengkeun. Aya sabagian kalimat nu diwangsulkeun ku Mang Jaya. Mangga para wargi sadaya wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-7. Abdi ki Jabar cager aki teh. Ya meningarekeun kabolona keur make nyebut bager sagala. Aki mah lain bager tapi aki cager. Si Japar nyarita rada tarik sabab geus nyahun yen Aki Ehon geus kurang reung. Cager ayeuna mari lain geus di mana atuh aya kieu ka dieu? Aja we ki hayang panggih jeung Aki. Lain sajabana di hayang panggih jeung dewek. Aya perlu naon deui atuh? Tanya Aki Ehon siga nu surti kana maksudna si Japar. Eta kieu perlu naon pisan mah kieu aya tanyakeun ka Aki, ari Aki teh bener boga incu awewe? Heueuh. Ari kieu tadi basa kuring tas ngaraawi jeung si Odoy papanggih jeung saurang budak awewe. Nyaku kuring ditanya ngakukeun mah incu Aki cenah. Geus kitu kuring nyarita ka incu Aki yen pas sore rek nganjang ka dieu. Geus kitu eta incu Aki teh tacaring boga Ki. Oh jadi perlu na ilaing ka dieu teh nanyakeun perkara incu dewek Japar. Meureun maksud si laing mah rek miharep ka incu dewek meureun nya. Nya aku tepat pisan sawangan si Aki lah. Abong kena Aki wacis 100 untuk Aki. Kitu pisan maksud kuring teh Ki. Eta kira-kira lamun aya mun nya berpiharap ku kuring, daekeun kitu kira-kirana. Oh, gitu. Hari perkara daekeunnya makanya pasti. Tomboro ningek dipiharap ku pantar ilaing sanajan kusa-kusa ge moal burung daekeun da kitu. Adah, nya daekeun Ki. Nya daekeun ngan. Pan kumaha Ki? Nasa kuringan nu kudu bager bari rek sabenerna miharep ka incu Aki gitu. Si Japar netep seukeut kana beungeut Aki Ehon. Lain kusu Aki tu wae Japar. Ngan incu dewek mah boh daekeun jeung teu ge kumaha dewek da kitu. Sanajan manehna daekeun ari ceuk ku dewek dicarek mah. Moal bisa maksa manehna oge kitu deui lamun manehna teu daekeun. Tapi ku dewek kudu daek nya kapaksa manehna nurut. Sabab incu dewek mah kacida tunutna, kacida nurutna ka dewek da kitu. Ieu ge manehna ngajejendul di dieu balik hadeulina panonna bengras kene. Ku dewek di taburu-buru ngampi ka pangkeng teh. Teu rese tuluy ngampi nepi ka ayeuna teh kaluar-luar deui apaan. Jadi lamun kitu atuh sagala rupa ge kumaha Aki urang nya? Tahu. Heueuh. Lamun ceuk dewek kudu beureum diturut. Kudu hideung tara wani ngabantah manehna mah. Lamun gitu carana mah tuh lamun ku Aki dicaritaan sangkan manehna daek dipiharep ku kuring. Da kuring ge moal arek dilalaborakeun ku kuring ge naon rupa kahayang manehna ku kuring dicumponan. Atuh bisi hayang buru-buru salamet teu naon tong boroning isu katawa pageto. Sanajan ayeuna pisan ge moal burung dilaksanakeun lah bisi Aki keur teu boga waragad mah. Heuh keur nyalametkeun maksud teh tong jadi pikiran Ki. Nyawa aya we lah waragadna di kuring. Pokona mah nyawa beres Aki mah kitu. Si Japar ujub para mitra setengah ngahihipu. Nu dipalar Aki Ehon nyaluyuan mantili dipiharep ku manehanana. Lantaran para mitra kaimpeng wae mantili geus lengket masket aya dina kongkolak matana. Ceuk paribasana moal geunah dahar lamun can nyaningkeun mantili, moal geunah sare mun can nyaningkeun maltili para mitra. Aya paribasa puting kapi eleng perang tapi dangdam tapi cangcam de para wargi eta mantili. Sugan mah si Japar bisa-bisa gering nangtung lalang-layung
lamun teu bisa nyaningkeun anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina nuka telah mantili. Ari perkara waraga kitu euy geus salamatan mah. Kana pasti kana tanggungan ti pihak lalaki euy. Oge aki percaya kana carita ilaing sabab moal pati-pati ilaing ka dieu. Bari aya caritaan kitu lamun teu aya niat biharep ka incu dewek. Leuwih ti heula euy dewek hampura. Oma ilaing urang ngarasa keheul ka dewek. Atawa dianggap dewek teu ngidinan kana maksudna ilaing. Hanya ka ilaing datang ka dieu teh leuwih teuing euy. Coba lamun kira-kira saminggu nu geus kaliwat atawa 3 poe nu kaliwat begitu tah. Nah gitu. Jadi pokokna mah lamun tiba sa itu kene mah ilaing ka dieu kana pasti ku dewek diidinan. Ayeuna mah wayahna euy lantaran incu dewek teh geus aya nu boga euy. Ceuk Aki Ehon ngabohong majarkeun mantili geus aya nu boga. Padahal cicingna didinya kara sapoe ge acan. Itu sotenan sangkan si Japar terjadi sabab Aki Ehon geus apa. Karena adat pangadatan dan kalakuan si Japar tersebut budak jahat. Tuh geuning para wargi sadaya, ai ka budak mulai si Japar sareng ge nyaho atuh. Nepi ka para mitra sadaya, mung para mitra ngukut minantu. Ngaku minantu ge para wargi. Terus ngaku minantu. Mung mulung minantu ge para mitra ka boleh si Japar mah. Bicara ka budak nu hade, kitu hade tata hade basa. Aduh sugan mah dirawu di pangku cenah siap ka dieu lah. Geus jadi minantu abah cenah kitu gitu para wargi. Numawi ka para wargi sadaya terutami ieu nya ka generasi muda gitu. Jadi hade tata hade basa teh sae pisan aya paribasa cenah basa mah teu kudu meuli hade tata hade basa jeung kalakuan nu hade kitu. Kalakuan nu hade. Kitu mangga urang teraskeun. Atuh menang sawatara jongjongan masih Japar ngahuleng hatena ngarasahan heueul anu lain di kieuna. Mantegeg para mitra haneueul luar biasa haneueul. Ka urang mana ki? Si Japar kakara nyarita deui bari neuteub kana beungeut Aki Ehon. Naonnana? Nya eta incu Aki geus boga picalonan teh ka urang mana? Nya ka urang jauh deukeut. Malah Aki Ehon ukur sagitu. Geus dilamar acan ku lalakina? Hari dilamar macan ngan manehna geus janji rek nya miharep ka incu dewek tak gitu. Kitu deui incu dewek geus sukaeun euy, pokona suka pada suka we gitu. Aya pokona mah kapada suka pokona mah gitu tah. Cemal Aki Ehon kagok ngabohong. Tino kieu we kilah malikan kada carita anak itu tadinya. Ceuk Aki cenah sanajan incu Aki suka atawa teu suka oge kudu rek miharep gumantung kana kasaluyan ti Aki. Artinya mah incu Aki teh naon rupa kumaha ge kumaha Aki. Lamun naon teh kitu carana mah pan kumaha carananya lah. Pokona nyusul carita anak kita tadi we ka hareupeun kuring. Oh, jadi kumaha dewek pokona mah. Tentang incu dewek kumaha gitu. Tah, lamun kitu mah kieu we kilah. Da salahna lamun ku Aki dibatalkeun ka lalaki nu bikayang ka incu Aki. Asapira ku incu Aki teu nurut atuh. Komo kitu ceuk Aki naon rupa gumantung kumaha Aki. Rek dibeureum rek dihideung kumaha Aki. Ceuk paribasana dicacak diwalang-walang disiksik dikunyit-kunyit nyerah bongkokan. Nyangakeun beuheung teuk-teukeun suku genteng belokeun. Alah mun kitu mah atuh beres ki kumaha Aki we. Cing kumaha. Pamikir Aki na geus salahna lamun kitu batalkeun we nah. Ceuk si Japar make nitah ngabatalkeun sagala. Lainnya gue salahna euy. Malah kacida salahna lamun seug dewek nitah kanu jadi incu sangkan ngabedokeun hahadean jeung nu ti heula. Meureun dewek teh dosa euy, dosa temenan. Sarua we jeung dewek ngaletak deui cidu. Nu geus murag kana tan. Sajabati kitu nyerieun temenan budak lalakina lamun diputuskeun teh mah. Leumeus lamun budak lalakina sadar kalawan ngarti kana urusan jodoh. Jodoh pati bagja cilaka rusia pangeran. Kumaha lamun teu ngarti kana urusan kitu beug manehna nyieun katelengesan. Boh ka dewek, boh kuna jadi incu. Kapan saha nu susahna? Temal Aki Ehon teu eleh nyarita. Leng si Japar ngahuleng malah mah ku ayeuna make jeung ngagerendeng jero dadana. Aya kalaing kaporotan kaya kieu mah. Pananya aing panyana aing mah. Sana anu boga we incuna Aki Ehon teh. Nanya kitu geus anu boga nasa ukur alasan wae dume Aki Ehon teu ngarujukan incuna dipiharep ku aing. Aing kudu talung ti kieu. Kawasna mah saukur alasan si Ehon teh. Jadi tak kitu teh
dirasakeun si Ehon. Isuk pageto si Ehon sina digalusur ku batur aing. Heug sina disarica. Atawa teu kitu samemena sina disarica ku batur aing. Ngabejan heula aing tuna, tuluy aing rek pura-pura ngahanca. Nu rek nyiksa kina. Artina aing ngabela anak Ehon. Bener ning kitu akana malah atuh. Aing geus soal akan kitu patut mah. Sagudang geus aya dina pikiran aing. Geus aya dina otak aing. Sahatea aing si Japar atuh bisa nyina ka tareka mah kumaha wae carana malah. Geus aing tuluy pura-pura nyiksa ka jelema nu ngahanca Ehon. Tah hartina aing ngabela anak Ehon. Bener mending kitu akana mah. Aing mah pondok pangharapan atuh ngan leuwih teu heula babaturan aing rek dicaritan heula. Pokona ku aing diketik kudu kitu. Beres lah. Nu penting mah soal aka tarekah masih Japar teh mulai duana atuh. Kitu dina geureunteu sate si Japar rek nyieun reka perdaya ka Aki Ehon. Nyieun reka perdaya para mitra sadaya maksud jeung tujuan mah tetep manehanan teh hayang ngahiji jeung nyigel anu geulis nu katelah mantili. Tak kitu euy wayahna euy ulah nyeri hate. Jabongan ti daing ka dieuna leuwih teuing atuh. Coba lamun kamari-kamari atawa nya piti saminggu deui mangeureun. Aki Ehon setelah ngupahan ka si Japar. Keun wae ki mana kieu geus leuwih pijodohan kuring. Kuring ngarti soal jodoh mah Rusia Pangeran. Tadi ge ku Aki disebutkeun jodoh pati bagja cilaka Rusia Pangeran. Nyai kuring malah mana kitu ge da biasa ongkoh lalaki mah. Da biasa atuh. Cek paribasana ditampasila ditampiknya curik mulutnya ditampik ke. Oh aki kuring malah taya bayana aku ditampik curik mah urang kuring mah narima we kana nasib kuring mah kitu. Nah ieu atuh kieu kuring rek pamit lantaran bisi kabur penting teuing. Cek si Japar akhirna pamitan rek balik. Oh atuh jeung atuh bisi nginung bapa ilaing arep-arepeun euy. Ongkohan hariwang we deui ka kelematan sorangan Cibuting mangka jeung di wewengkon urang teh geus rame deui ku paling euy. Temal Aki Ehon nyebutkeun ke rame ku paling padahal memanahna bangsa teh si Japar. Jerut si Japar turun bari lauk ka gurame jeung bako keur ngirim Aki Ehon teh dibawa deui sabad maksudna gagal. Kolotrak para mitra Aki Ehon ulakan deui panto kuruyung tuluy ngoloyong ka dapur. Nyampak Nini Inot jeung Mantili keur tinggeletis ngobrol. Tayalian para mitra Nini Inot nyaritakeun perkara kalakuan si Japar. Ngaso heula prawargi. Bibit rurujit tos mulai aya ieu si Japar nyieun reka perdaya. Dasar judulna ge gobang naga sakti tuh. Nyieun reka perdaya ieu prawargi si Japar. Kumaha terasna dongengnya keles ke dapur ngantosan. Ayeuna bade ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra sadaya. Harita para mitra Nini Inot nanya ke Aki Ehon. Geus balik si Japar Aki. Tanya Nini Inot bari tangga. Oh pira aku muluk halus di samemeh magrib can ibu kene mah. Sugan muluk batu we lain muluk halus meureun. Aki Ehon saliwang Nini Inot mah nanyakeun si Japar geus balik acan. Ari ieu los-los kana kulub halus para wargi sadaya. Ye aing mah ngerai geus ngadatangkeun piro rakaeun teh Aki maneh mah nyai. Atur nanyakeun si Japar geus balik acana ieu los-los kada urwas belum talus. Lamun aya caritaan anu Rusia teh mah wah. Bari rek dicaritakeun ka Aki maneh geus hanteu diharewoskeun ge moal kadengi. Kari teuing kadenge ku batur meureun. Cek Nini Inot gergeteun. Nanya atuh kulub talus can ibu keneh nyai. Namanya lila-lila teuing atuh. Nya harita cek Aki Ehon nanyakeun ka Mantili. Bari gek diuk dina jojodo gigireun Mantili. Parantos Aki nu dijahitan tu geuning dina boboko. Tu di nuju ditiiskeun heula. Temal Mantili nunjuk kana kulub talus dina boboko. Meningar bul keneh da puguh meunanga nyaitan harita para wargi sadaya. Nah, pika sabaleun dan ini maneh masih nyai. Ditanyakeun ku Aki majarkeun can hibu keneh dasar ini bengkung sia. Ulah we aing barang hakan teh nya. Keur sia bungkul kitu. Komo lamun boga hakan anu heuna samole roti atawa kue. Kawasna disesepkeun we kana pun angel na si badul teh. Ieu 13 era sia si bengek teh. Aki Ehon ngadadak ambek. Kan Nini Inot sedang Mantili mah ngegeleunyu imut. Aki Nini mah sanes nyebatkeun kulub talus, da can hipu sanes. Naroskeun perkawis tamu tos muli teu acan.
cek mantili ngajelaskeun kalawan nyarita narada deukeut. Oh, jadi nanyakeun si Japar nya teh nini. Hampura euy dewek ayo. Heueuh, hampura euy deuleun. Banyana dewek mah euy nyebutkeun kurup tali can hipu. Jadi nanyakeun urusan si Japar nya nya. Aki ehon para mitra sadaya. Sanuk-sanuk minta dihampura. Nyaho sia nya eta. Nini Inot ngabalieur keuheul. Oh, geus balik si Japar mah nyai. Bade naon ka dina teh Aki? Tadi nyarita mah kahiji yang pagi cari jeung Aki. Kaduana nyaritakeun ka dikungsi panggil jeung nyai di tampian. Satuluyna mah manehna teh aya harapan ka nyai. Kan Aki dibejakeun geus aya nu boga da kitu. Bejakeun kitu sotenan ngarah manehna teu ka papanjangan we bari niatna gagal. Sabawa api geus apal Aki teh kana tingkah laku manehna. Jadi lamun nyai peluk teh mah nya boga salaki ka si Japar. Keur Aki mah kacida manglebarkeunana. Lain margerak manglebarkeun dumeh nyai tegep ngan manglebarkeun cinggis ka bawah goreng ku kalakuan manehna. Ari kadamah-damah kapan bapana ge ruruntuk jadug rampong. Ku salemur ieu mah dipika gigis pisan. Banyak itu jelema tukang telenges akhirna mah nurun ka anakna. Abong kena aya paribasa teng manuk teng anak meraku kuncungan. Uyah tara teh kaluhur tak kitu. Tangge di mana nyai patepung jeung si Japar atawa manehna ka dieu parang si Nini jeung si Aki keur areueuh. Heuk manehna nanya ka nyai bejakeun ku nyai geus boga calon kitu nya. Ka urang dayeuh kitu. Kabinina nyaritana kudu leuleuy sabab manehna mah sok boga itigat goreng. Kumaha we kalakuanna bapana. Aya sika sabalaan teh cek Aki ehon nyaritakeun mantili. Kalawan ngabejakeun perkara kalakuan si Japar malah kalakuan bapana ge. Muka telah bah rewok dicaritakeun kasebut ruruntuk jalma jahat. Upi jenengan Japar teh asli urang dieu ki? Lain. Jumali ngaran si Japar teh. Oh bapana si Japar teh ngaranna Jumali. Jadi ke ngaran bapana si Japar mah si rewok. Ari ngaran aslina mah teuing saha. Lain Jumali lain. Ngan disebut si rewok sodenan mah. Lumay banget nawe rewok goreng patut goreng dodonges. Aki ehon geus ngamitian saliwang. Nini Inot gergeteun para mitra samalah harita nyokot songsong tuluy diamang-amang tukangeun Aki ehon. Bari ngacebengan atuh mantili ngabalieur. Nyumputkeun imut mah teu kuat ku pikeseureun ningali polahna Nini Inot. Sumun pi Japar teh asli urang dieu Aki? Mantili nanyakeun deui. Oh, si Japarna mah urang dieu sabab dilahirkeunna ge di dieu. Ngan bapana mah urang itu urang Ranca Buaya. Nya bisa ngumarana ka dieu teh kalawan boga jodoh ka urang ieu nya eta nurutkeun ceuk beja mah. Sasat pada ngakalakeun ku urang kontrak Kijapati. Nu alatana mah tas ngagadabah diri saurang awewe nu tas balik ku dimeting teh. Di setengahing jalan dipegat ku Bah si rewok. Kalawan dipaksa di tengah-tengah kebon teh. Tapi ka eta awewe tas digadabah dirina teh dipaehan. Nya geus kitu mah manehna abur-aburan lantaran dikakalakeun teh ya ku pagawe kontrak. Hari kata mata mah salakina nu digadabah teh jadi manor cenah kitu. Tak kitu lalakuan hirupna bapa si Japar teh. Nabi kaina anger we ngajahat, minta kana paribasa kuat adat batan wara. Samodel anjing dicarek-carek ngahakan tai. Geus kitu we sifatna kadawak deui kana kokotor. Ayeuna manurun we ka adatna jahat. Ayo. Aya di bejana ayeun si rewok terus bisa sumaba ka dieu teh kahiji pada ngakalakeun ku urang kontrak Kijapati. Atuh kaduana cenah neneangan anu ngabogaan parabot karuhun nu disebut parabot pusaka. Ngan teuing naon parabotna mah teuing mangrupa keris, teuing mangrupa gobang, teu nyaho Aki mah. Cek Aki ehon para mitra kapapanjangan. Harita teh nyaritakeun perkara Bah rewok bapana si Japar. Bari kolongkong Aki ehon harita ngarongkong kudu taleus tuluy nyokot hiji sarta harita di dahar meuni cacamuilan. Para wargi sadaya Ari mantili harita. Sajeroning Aki ehon keur nyarita kitu gawena melenguk wae malah ras inget kana dongeng nu jadi bapa. Yen indungna mantili baheula kungsi nu gobang nu kiwari dirawatan ku mantala lanceukna. Akhirna gerendeng mantili nyarita jeroeun dadana. Aing aya ku akur pisan caritaan si Aki jeung dongengna Abah. Baheula Abah kungsi nyaritakeun yen ngabogaan gobang panimu nu jadi indung. Nanti nyaritakeun ari perkara jadi indung diperkosa mah kalawan tuluy dipaehan heueuh digadabah ku jelema ku nu seje. Tapi cek si Aki mah kitu yen ngaran si rewok-rewok teh kaburna ti kontrak Kijapati.
pada ngakalakeun sabadatas tetas ngakadabah seorang awewe di tengah-tengah kebon ente satuluinan neangan jalma nu ngabogaan parabot pusaka palang siang inung aing maotna di pahala ku bapana si Jabar sajabana ti kitu meureudnya manehna neangan nu ngabogaan parabot pusaka mangkani nu ngabogaan parabot pusaka teh lintang ti bapa aing nya kana anu disebut Gobang Naga Sakti. Kumaha carana aing hayang ngayakinkeun kana caritaan si Aki. Nah aing pura-pura daek wae kitu ku si Japar. Bari nganyangka imahna sugan we di mana geus wano. Ka bapana si Japar bisa ngariwayatkeun. Tapi kumaha deui bieu ceuk si Aki geus dibejakeun aing geus ngabogaan calon. Cembae najan ku si Aki dibejakeun kitu ge ku aing rek di lamehan we si Japarna bari aing moal ngakukeun ngaran Mantili rek diganti we ngaranna jadi Sakti atawa sahana naon miming kitu dina gerentos hate Mantili nyai nah lain di kopi eta di opi kudu tales na nyai kadinya tuh si Aki mah geus miheulaan meriksa camuilan kitu sakadinya di opi da keur saha atuh hayo diantem ngabeakeun ku si Aki ini inot para mitra nitah ngopi ngulub tales Allah nini enjing deui ayeuna mah tos tuluy abdi na oge. Temal Mantili tepi ka teu hayang ngopi-ngopi acan. Ku ngadenge caritaan ti Aki Ehon tadi ari katamah-tamah ras inget kanu jadi bapa. Nu teu nyaho kumaha nasibna. Ujung atuh geura sare ka itu geus tunuh mah. Ganya ketang geus peuting ieu mah. Jadi tuh nyai dipangkeng jeung nini. Keun si Aki masih na tengah imah. Kumaha peuting si Aki masuk marengkol di tengah imah sorangan da. Cek nini inot para wargi teu hararese Mantili ngoloyong asup ka kamar. Hari nini inot harita nulakan hilapan to dapur jeung ngampikeun kulub tales kana gantungan para giboboko sangu sababna ngalang dihandap mah bisi kubeuri. Aki ieu si nyai hees nang kaditu jeung kami dipangkeng. Si nini inot para mitra ngabejaan ka Aki Ehon tas ngopi kulub tales. Kumaha? Aki Ehon ngareret. Si nyai hees na ditu dipangkeng jeung kami. Hari kami di mana aduh biraku kami es di hareupeun hawu mah. Anjeun mah di tengah imah we pan biasana gesok di tengah imah ngarengkol sorangan. Ge nya sana teh mah hayang senang sorangan. Lain kami atuh kudu ngarengkol di tengah sorangan tengah imah. Nane di tengah imah sorangan kami dibangkeng jeung si nyai. Bari kami rek minta dirancetan bobokong hiji deui. Ka si nyai, amuing eta si lenyet. Ya kunus penyungna kerenya teu gaduh pikiran, aki-aki ngadona rek minta dirancetan ka si nyai segala. Ngadaikeun si nyai geus sia. Kagak abeun maneh geus kumandireun si nyai nyaho. Oh, jadi mondong dirancetan ku si nyai. Mondong leuh kagak abeun si nyai ge, teu gaduh pikiran sia mah. Itu geus leunyeun teh, bau-bau lok-lok deuleu. Aduh ieu teuing deuleu ah. Nah itu menang mah, kami rek es di dieu we, hareupeun hawu. Kami haneut deuleu. Bangsa bodoh nyaneh mah, masih rek di kolong ge. Tembal nini inot ngadon get guntreng heula para mitra. Tongkohan Aki Ehon jeung nini inot menikawasa kuda papasangan saruana pisan. Tapi ai terus pasea matara ngan kitu we sok pahareng-hareng. Geus kitu mah nini inot ngoloyong asup ka kamar tuluy ngarengkol. Tonggongeun Mantili nu geus tibra. Kitu deui para mitra Aki Ehon ngarengkol hareupeun hawu bari leungeun sabelah ngeupul kulub tales sapotong deui. Ya kukan ka Aki Ehon wargi sadaya. Ya ucing ngarengkol hareupeun hawu. Kocapkeun para wargi sadaya, geus aya samingguna Mantili nyirurupna di Aki Ehon jeung nini inot. Beuki ka dieu teh para mitra, nini inot jeung Aki Ehon beuki nyaaheun ka Mantili. Da eta atuh Mantili bisa mihapekeun maneh, sajabati kitu sok daek bunta bantu pagawean di imah jeung di kebon. Anu dipake nyaahna pisan ku eta we Mantili sopan jeung tara daek udar-ider. Aya pigaweun eueuh pigaweun cicing di imah. Dina hiji poe Mantili dititah mored kebon suuk ku nini inot. Aya parentah kitu teu hararese tuluy init bari mawa kored kalawan didulukui cetok. Leungeun sabelah ngajingjing teko digantelan ku cangkir seng leutik. Sabab bisi hanaang hayang nginum. Ari tepi ka kebon para mitra. Nuna teko dina hanapeun tangka cau. Geus kitu dek Mantili barang gawe. Ngored bari eueuh saha-saha harita teh ukur manehna sorangan. Kira-kira setengah deui hanca koredeun.
pucenghi saurang budak bujang ti belah wetan lempang meninga gedi semurusuh bari ngagerendeng jero dadana. Lah kadala kabeneran itu aya incun aki ehon keur ngored siga nawakeun si aku aing arek disampeurkeun paduli teuing masanga akina jeung ninina ge ku aing rek ditanyakeun ka jenisna nah bener manehna teh geus boga picaloneun sakumaha nu dicaritaan ku si akina dicaritakeun ku si akina lamun bener manehna geus boga picaloneun kada pasti akina sina ditarewak ku atur aing ngan moal waka disiksa tapi incuna rek dijonghokeun kalawan akina ku aing diancam lamun nyaheun wae kanu jadi aki pasti manehna kudu daek dipiharep ku aing tapi sabalikna lamun nolak kana pasti akina disiksa setengah modar ku aing tuman lah kitu geurentes hate eta saurang budak bujang si horeng si mana horeng tayalian si Japar manehna tas ngabejaan babaturanana sina narewak aki ehon dina peuting engke sedeng mantili matongoy we barang gawe henteu boga rasa curiga naon-naon malah siga nu tenang sanggeus si Japar deukeut pok nanya bari ngajega geuning sorangan wae barang gawe teh nyai pokna atuh mantili ngareret malah tuluy nguniang nangtung mohon Kang abdi nyalira mulih di mana tuh Kang tema mantili budina meuni marahmai biasa wae eta sia kaperluan nyai nah ari si anini ka mana nyai aya pun ini mah dirorompok wartosna kamari ieu Kang sumping karorompok nya hanya akal we tekung si Pangi jeung nyai da ceuk si aki geus sare cenah anu mawi ti naon teh sabada magrib teh kapulesan Kang dugi ka ayeuna bade karorompok deui Kang rek naon ka ditu ge nyai lah era Kang teh puguh har tah mau isin sagala sapros anu kagungan dosa we akang teh eta panginten punung beres teu tepang sareng abdi nya lain punung nyai lah teu punungan ceuk akang era ari hate mah nya kitu hayang kumajot we hayang ini maksud teh hanya perluna ka ditu teh aya nu rek ditanyakeun ka nyai jelas nama hayang ngakurkeun caritaan ti si aki jeung pangakuan ti nyai kitu ngakurkeun perkawis naon Kang mantili neuteup semu kaget perlu kitu ku akang dicaritakeun ya atuh kantenan we supados kahartos ku abdina cing ka dieu ngobrol atuh ku ari nyiuhan ieu ari ngobrol bari ting jarendul malah ting jarendeng teu pantes nyai cek si Japar kalacat mantili naik tuluy cari ngogo sisi kebon handapeun tangka cau harita mantili ngalaan heula duduk kuy cetok dituna gijireunana nyata kieu nyai leuwih ti heula akang hampura geus kumawani ngaganggu ka nyai keur barang gawe ongko teu disangka baris panggih deui jeung nyai teu sawios-wios Kang mangga we picareson mah basa akang ka ditu meunang haja-haja nya ongkohan akang teu geus janji ka nyai rek nganyang ari heug akang ka imah nyai teh aya bejana nyai geus sare keun perkara kitu ku akang teu dipake hanyaka nganu dipake hanyakalna teh ku caritaan si aki malah lamun geus teh mah asa ditengeul puh ceuli akang teh eta perkara nyai ceuk si aki mah can geus anu boga ka kurang dayeuh boros satadina mah akang teh rek miharep ka nyai ari heug teh kitu nurutkeun keterangan ti si aki teh nah bener nyai teh geus anu boga cek si Japar ngayakinkeun sedeng mantili samemeh nyarita make ngegeuleunyu imut hatur nuhun Kang aya patarosan kitu ka abdi ngawiskeun akang teh jiwa pameget nu teu kinten talitina upami akang percanten ka abdi mah enjingna teh abdi satengah ngagelendeng we kapun aki bireh kupun abdi disaurkeun abdi parantos anu kagungan padahal masaha jalmina nu kersa ka abdi kasebat jalmi nu teu aya kagaduh jalmi hina jalmi laib sajabi ti kitu abdi mah kasebat jalmi pahatu lalis tos teu ibu teu rama mantili ngajelaskeun saujratna atuh keur si Japar kakaraku sakitu ge hatena ngadak-ngadak bunga jadi nyai teh teu can anu boga kitu si Japar neuteup seukeut kana beungeut mantili moalnya abdi nyangemkeun saha jalmina nu kersaeun ka abdi pami parantos gaduh picaloneun maka kuning ceuk si aki mah kitu majarkeun nyai geus anu boga cenah disaurkeun kitu teh pun aki mah kagungan timuru sok ingis akang bade miharep ka abdi teh saheureuyeun kitu sun pun aki teh nah eta si aki aya ku lucu pisanya kawas nu saliwat we make boga sangkaan kadinya salagala piraku deui atuh nyai akang rek ngasaheureuyeun mah make datang sagala kalawan tumanya ka si aki akang rela dibedel hate ku nyai teh bisi majarkeun akang saheureuyeun mah tabedel tadada akang teh sing tingali tah
pokok nama jero-jeroan hati akang moal Nyai moal rek saheureuyeun keur akang mah wani disumpah lah akang mah miharep ka Nyai teh estu jorojoy tina ati sanubari kalawan teu aya nu nitah teh nu ngajujurung demonya waktu tepung ditampian akang nyaritakeun rek ngajang ka Nyai nanging kitu ge hapunten Kang mugi ulah janten bendu kapun aki moal piraku deui atuh akang rek amo ka si aki moal Nyai mah bebas ate akang mah cek paribasana teu geuneuk teu maleuk meuh caang bulan 14 bersih jalan sasapuan komo kitu si aki ukur ka sieun nyata sieun akang rek saheureuyeun atawa rek nganggap tambah lumayan ka diri Nyai taina akang rek tumanya ka Nyai eta kumaha kira-kirana Nyai narima kana harapan akang si Japar meuni marahmai kalawan nanya kana pamadegan mantili upami akang bade saleresna mah kalayan henteu ngaraosina moal ngaraos kaduhung kena mangateh teuing abdi mah jalaran tadi ge tos disanggemkeun abdi mah jalmi teu aya kagaduh jalmi bodoh jalmi lai tos digamarkeun tadi ku abdi ka akang Nyai akang ngedalkeun harapan ka Nyai teh lain manang kana urusan dunyana lain manang kana kapinteranana ngan utamana mah nu pada-pada rek silih pikanya silih belaan aya paribasa kacai jadi saleuwih kadarat jadi salogak di kampung ya ge aya barudak parawan atawa randa ngorak keneh bari rupana meujeunna harta bandana cukup kata mah boga pangarti tapi hate akang mah saurang ge unu cop kana hate teh sabab nya kitu ukur rek manang kana dunyana wungku tari geus kieu mah lah hate akang teh jongjon ngarasa bunga nu papadana Nyai geus narima dipiharep ku akang bunga akang teh ceuk paribasana lir kagunturan madu kaurugan menyan putih akang teh eta kira-kirana maksud Nyai atawa kahayang Nyai hayang irahan nangtukeun salamatan teh keur akang mah tong boronik isuk atawa pageto ceuk coagna sanajan ayeuna keneh hayu lah saha keur biayana geus sadia pokona mah cenah Nyai hayang diria-ria direnceng-renceng diayakeun tatabeuhan rek nangap wayang golek nangap jaipongan nangap dongeng pokona mah hayang nangar debus pantun bajidoran doger monyet ku akang mah burung dilaksanakeun cek si Japar ngabuih ujub da eta bakatingku bogoh-bogohna ka Nyi Mantili anu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina da cek paribasana ge para mitra lir widadari turun ti kahyangan ditingali ti gigir leungit ti tukang lenjang buk para mitra galing muntang sanes bobodoan atuh cenah halis ngajeler paeh teh cenah para wargi eta damis ngadaun seureuh sugan moal aya duana para mitra bibir ipis atuh cenah eta pangambung para wargi aduh sugan mah luar biasa para mitra siga bancet nagog donges bancet nagog para ai bancet nu jangkung benten sareng bangkong ai bancetna jangkung para wargi sadaya jiga bancet nagog nu mawi jangkung bangir siga bancet nagog mangga tingali bancet sareng bangkong benten ai bangkong mah memang kitu kayana demes tapi bancet mah benten para mitra jangkung bang bancet mah ngaurang teraskeun harita para wargi sadaya Mantili tuluy nyarita ai perkawis nikah mah gampil Kang mun abdi hoyong ditepangkeun heula kanu janten sepuh akang mun hoyong ditepangkeun sotes sanes hoyong ningal kaayaan sepuh akang mung sakedahna we abdi ditepangkeun heula kanu janten sepuh dari akang matos uninga kaayaan abdi batan sakieu matak pika isina alah syukur Nyai syukur malah kacidabungan keur akang mah Nyai aya pikarepeun kitu teh nya Nyai aya pikiran hayang ditepungkeun heula jeung kolot akang memang sakuduna kitu pisan lah ngarah kolot akang nyaho di kana piminantueun eta irah Nyai rek ka imah akang narek ayeuna sakalian hari ayeuna mah rupina moal tiasa Kang jalan kahiji gaduh keneh hanca pidameleun kadua namanya abdi kikieuan isin temenan ku ibu Rama akang iraha tuh Nyai pemi anjing mah insyaallah mungku akang sabada di antosan di dieu da abdi mah nyalira we teu acan terang dupi bumi akang tebih ti dieu Kang ti dieu mah geus deukeut Nyai kahalangan ku kebon awi eta tah teh mah Japar nunjuk kana palebah kebon awi jam sabaraha Kang isukan ungu di dieu pokna kinten tabu tujuh enjing-enjing we Kang nanging saha we nu ti payun ka dieu atuh abdi ti payun ngantosan akang bumi akang ti payun ngantosan abdinya nya lah saha we pokona ti heula nya ngan kade nya ulah jari nya pokona ulah jari janji pokona mah ya kade ye pikiran Nyai ulah nepi ka kitu lah pokona mah hanas akang aja jentul di dieu ari heug Nyai teu datang piraku deui atuh Kang abdi bade lanca-lincib luncat mulang ingkar tina tali gadang pokona mah abdi bade ngadamel bade ngadodosa panginten temal Mantili geus kitu mah jep duana najara rempe
siga nugeus beak pi omongan. Mantili melenguk bangun lungguh sedang si Japar meletet maling reret. Nu ditinggalina teh kana beungeut jeung kana dada taksiran kabita ningali hunyur sakemaran keur reumeujeunna jadi bangun malaleuhneur. Da puguh Mantili kasebut parawan keneh umurna kakara 20 tahun. Mohon Kang dupi Ibu Rama akang teh kawit ti dieu wae Kang. Mantili kakara nyarita deui nanyakeun lemah cai indung bapana Japar. Ti ditu nama para mitra manehna mimiti nalungti. Nalungti kaayana saha sabenerna Japar teh. Jeung ti mana asal muasalna eta anu dipikahayang ku manehna hayang nyaho sedengkeun manehna meunang katerangan ti aki ehon cenah geuning cenah bapana Japar nu katelah bahrewo asalna ti Rancabuaya. Malah para mitra kungsi ka kontrak Cijapati, malah kungsi diudag-udag ku urang kontrak Cijapati alatan manehanana ngagadabah saurang awewe pamajikan manor kontrak Cijapati. Nyaku ayana kitu Mantili beuki panasaran manehna hayang ngajujut caritaan eta teh naha bener atawa henteu, hayang ngayakinkeun sorangan. Dalamun seug eta mis caritaan sarua, meureun aya patula patalina jeung caritaan bapana anu memang kungsi ngagamarkeun yen indungna kungsi manggih. Nya eta para mitra pusaka anu katelah Gobang teh. Nu dingaranan ku bapana Gobang Nagasakti anu ayeuna dititipkeun ka lancikna nu katelah Mantala. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para wargi sadaya, harita Japar barang ditanya ku Mantili ngeunaan saha-sahana manehna jeung saha nu ngaran jadi bapa. Samalah ditanyakeun lembur matuh panjar karang pamidanganana Japar tuluy ngajawab. Hari indung akang mah nya urang dieu samalah akang ge dilarikeun mah di dieu. Ngan bapa akang asalna cenah ti Rancabuaya. Ngaran boga pamajikan ka urang Rancabuaya keneh ngan geus maot cenah. Ti Rancabuaya terus ngubara ka bawahan kontrak Japati. Dasar adat bapa akang atuh. Moal aya duana atuh bapa akang teh atuh. Sateter kontrak ti Japati mah. Moal aya duana kasebut jawara atuh. Hayo ngadon kapoekan mahala saurang awewe kuli metik ente. Cenah cek beja cenah. Eta teh si awewe teh nimu Gobang, disebut Gobang Nagasakti. Taksiran si Gobang dipenta ku bapa akang teu dibikeun nya terus dipahala. Sedang Gobang namu bapak akang teu kapimilih atawa atuh awena korban samalah harita Gobangna dibalangkeun cenah ku awena teu kapanggih ku bapak akang kitu. Tidinya bapak akang ngejat maksudna mah maluluh salakina nu dipaehan teh cenah mah nu Gobangna dirawatan ku salakina nu dipahala ku bapak akang teh tapi wae teu kapanggih nepi ka ayeuna. Da kitu nu matak nyai eta sakitu geus aya taun-taunna bari ayeuna bapak akang ngumara di dieu. Teu weleh we hayang mibana eta Gobang teh samalah ti heula kungsi ngajujurung muridna nu katelah manggaluma dititah neangan anu ngarawatan eta Gobang Nagasakti. Tapi batan hasil mah malah nu dititahna nepi ka kiwari teu datang-datang deui. Duka teuing karawatan ku manehna terus kabur. Duka kumaha? Kamari ieu kahalangan ku 2 bulan ngajurungkeun deui muridna tiluan. Nyata sina maluruh nu ngarawatan Gobang bari sugan tepung jeung muridna nu ti heula. Duka kumaha eta? Bapak akang hayang mibana Gobang teh. Ting memang hobe Gobang kacida hebat nah meureun. Alah heran da. Lamun ka awewe teh mah siga nu kabungbulengan bapak akang teh. Kitu? Nah betah sakajongdong teh ngobrol teh nyai. Pek atuh paratkeun barang gawena ongkohan akang aya keperluan heula teh. Eta mah kitu we isukan jam 7 isuk-isuknya didaguan di dieu nya ku akangnya. Cek Japar ngadon ka papanjangan nyaritakeun perkara kalakuan nu jadi bapana. Mohon kitu we nya Kangnya. Insyaallah enjing ku abdi disamper ka dieu. Temal Mantili leos si Japar ngaleos dadakuna marek aya kaperluan. Padahal rek ngabejaan babaturanana dumeh tadi dititah narewak aki ehon. Tapi ayeuna mah rek dibatalkeun sabab Mantili nyebutkeun daek miharep. Malah make dipenmen tadi tepungkeun heula jeung nu jadi indung bapana si Japar. Ku dasar eta si Japar meningadak-ngadak budija. Asa beukah liang irung cek pikirna moal gagal deui pasti bakal kauntun tipung katabang beas boga jodoh ka Mantili. Sanggeus si Japar jauh, Mantili ngagerendeng jeroeun dadana. Geus moal salah deui pasti indung aing maotna lain ku panyakit-panyakit teuing. Tapi alasan nu jadi bapa mah nyebutkeun maot ku panyakit so teh da buktina mah aya nu mahala. Waktu balik kuli metik ente. Tina alatan nu jadi indung aing nimu Gobang direbut ku bapana si Japar. Sajabati kitu bieu cek si Japar yen bapana kungsi ngajurungkeun muridna. Nu katelah si Galuma dititah maluruh anu gabawan Gobang Nagasakti.
Kahalangan ku 2 bulan bapana si Japar ngajurungkeun deui muridna tiluan. Jadi lamun sarupa kitu mah nu jadi kasang tukangna teh bapana si Japar. Geus moal henteu deui bapa aing ge dipahalantar ku ngaran si Galuma, ditahan keneh bapana si Japar. Tapi ka akhirna aing papisah jeung nu jadi lanceuk, bari teu nyaho kumaha nasibna nu jadi bapa. Nah panjang keneh umur, nah tepi ka hanteuna. Nyaan lamun sarupa kitu mah bapana si Japar teh kasebut manusia garang. Manusia jahat. Paingan cek sinini urang dieu teh cenah eueuh anu waranieun. Kumaha akana aing hayang malas pati, hayang nebus getih. Pokona mah getih nu jadi indung da moal salah deui sangkaan yen anu nganiaya indung aing teh bapana si Japar. Sabab eueuh deui nu ngabogaan gobang naga sakti bintang bapa aing. Menang panimu tinu jadi indung. Hari ditaragal ku aing dipaehan sok sieun katohian ku anakna. Atawa bisi bapana si Japar bener-bener luhur ilmu jembar ku pangabisa. Bari teu kaigaan ku diri aing. Syukur Japar, kaula dibere katerangan tina perkara bapa anjeun. Jadi kaula nyaho nasibna indung jeung bapa anjeun. Samarukeun we kaula suka dipiharep ku anjeun padahal kaula mah boga kitu sotenan saolah-olah keur nyilidi. Rek ngayakeun nganyatakeun sakumaha keterangan ti sinini jeung si Aki nu ngarawatan diri kaula. Ari heug anjeun kitu pisan jadi tetela. Bapa anjeun teh jahat, biadab, nu malarat kuda dasar di kamanusaan. Geus kaasup golongan idajal latnatullah. Tunggu waktuna kula rek nyieun reka perdaya ka anjeun Japar. Ari dilawan ku kasar makana pasti kaula moal bisa ngaluhuran ilmu bapa anjeun. Kitu para mitra, gerentos sate mantili boga itikad para mitra hayang ngulangkeun katelengesan ka bapana si Japar nu katelah Bardawi alias si Rewo. Dinawina teh Bardawi para mitra alias Bahrewok deh. Atuh para wargi sadaya ngaso heula ya kan ke urang teraskeun deui salse we salse ngaso. Harita para wargi sadaya mantili ngagerentes deui. Heeh. Untung caritan aing dipercaya ku si Japar bari manehna tadi. Ujug-ujug ngabongohan ngayakeun tindakan ka diri aing. Lamun ujug-ujug habak teh mah neungeul ti tukang heug aing dirurujit ku si wawalak. Kana pasti aing cilaka mangkaning tadi aing keur jongjon barang gawe. Dasar aing kudu salamet. Mana kitu ge aing ditang tayungan keneh ku Maha Kawasa. Nuhun Gusti. Abdi salamina kenging panang tayungan ti Gusti nu Maha Kawasa. Ngan ieu kumaha isukan cacarita ka sinini jeung si Aki yen aing hayang tepung jeung bapana si Japar. Ari terus terang karena pasti moal dirujukan. Ari teu terus terang komo ujug-ujug ngorolos mah. Matak nyieun dosa nyiar-nyiar pika melangeun sinini. Tapi keun wae lah kumaha isukan we. Gerentos hate mantiri nu kadua kalina. Geus kitu mah dak barang gawe deui maratkeun hanca koredeun. Nu teu kungsi setengah jam kabeh geus beres terus balik bari ngajingjing teko. Datang ka imah kasampak nini Inot keur napikeun beas diburuan ari Aki ehon. Geus jadi kabiasaan nunutan sirahna ngulahe. Geus beres ngore teh nyai. Kantun anu kalebakna sabelah deui teu acan teh nini upami anu girang mah parantos beres sadayana. Bios anjing bade dikeureuh deui ku abdi. Padahal mah paratkeun sakalian nyai dikagok-kagok kayo isukan ini teuy capek 2 kali. Bire eta nu lebak mah seueur euri sareng jukut Ali Musa tos jaranten. Tema mantili ngabohong padahal pagawean mah tadi geus beres kabeh. Ngan nyarita kitu sotenan supaya isuk bisa ngalaksanakeun maksudna. Nyaeta hayang panggih jeung bapana si Japar. Oh nya ketang nu lebak masuk babari bala ku euri. Jeung Ali Musa ngan eta kumaha atuh nini moal bisa ngabantuan meureun. Ah sabios nyali rage da moal alami nini. Tema mantili bari ngalacat ungah ka tepas. Harita teh para mitra. Eta si Aki ngadon nudutan dirinya. Padahal mah sina sare atuh ka ditu lah. Aing mah aya wae nya. Keun anta keten ani antep lah. Sugan pites e beheungna. Da eta Aki tukang hees atuh. Tadi di jero panyanan ini mah tungkul ai keur mere sandal daun kabung dumehnya nyakal daun kabung. Ana direret ku nini keur ngacai we kawas polon. Tina kituna nini ngalungkeun kalung. Kaleng di dapur ka tengah imah. Puguh we manehna kuat ngorejat terus ngamekan ini. Ayeuna geus buhar we hees.
inget baheula we waktu nini ngalongok nu jadi adi kadaya harita nini jeung si Aki tumpak mobil embos kabener heuri nini mah untung nanti bisa diuk newer-newer oge ari si Aki nangtung bari muntang kana palang beusi di luhur seugi gireun si Aki aya ona iuk dina kursi takiran si Aki nunutan leungeun anu keur dipake nyekelan beusi teh kalah ngoguprak ningang pisan kana sirah si ona atuh poe si ona ngawak-wak nyarekan ka si Aki sini nih mas seuri we harita teh aya reuwas heueuh seuri teh ku caritaan si ona bari tong teh aya si Aki teu punya pikiran si Aki lolaka sila wae takoha lasa orang kampung tak kitu nini harita teh boga pengalaman teh nini inot nyarita ka si Aki waktu baheula dibawanya baka kota para mitra nyaritakeun si Aki dibawanya baka kota atuh mantilingah kaya bari ngaleos ka jero sadeung nu keur diomongkeun mah jongjon we harita teh melenguk nunutan para wargi anu mulia nu sami-sami ieu ngadangukeun ieu carios urang tuna kaayana nini inot mantili oge Aki ehon anu keur nunutan para mitra kita geus sepat pantes kolot nu sepuh wargi ngaso heula para wargi sadayan. Para wargi sadaya urang malikan kana kayan si Japar sabada tepung jeung mantili bari nampak kabunga hate yen mantili nyebutkeun daek dipiharep ku manehna kalawan rek nganjang oge ka imahna meniteu sirikna jijingklak alewoh ka babaturanana jabati kitu si Japar ngagagalkeun kana panitah narewak Aki ehon hampir nganci kawanci janari harita si Japar kakara balik manehna jalan ti pipir sabab norobos jalan mapai sawah ngan harita si Japar rek ungah ka imah teh ngarogo sabab di jero kadenge sora bapana nu katelah kibar dawi alias si rewo keur awong-awongan menimatak ngahariwangkeun puguh we si Japar reuwas manehna ngagerendeng para mitra sadaya jeroeun dadana bari ngadangekeun ti pipir nangga makasaha si abah meni awong-awongan kitu nampa sea kitu jeung si imah tapi da teu kadenge anu ngomong kajabati sora si abah mah nangga makasahanya coba eta mending ngagoblog-goblog gitu atau si abah aduh nyahan matak paur lamun geus ngadenge si abah ambak teh teu beda ti haukna Bima we atawa Bratasena aing mah aya duana atuh jelema siga si abah mah heueuh aing reueus boga bapa jiga si abah ngan palebah ngamek mode ka si imah ge wah bebehakan nyebut si bengek teh si monyong si digableg urusan si digableg cecengos komo ieu nyaritana kasahanya ngamuk ngagoblog-goblog dia heran ye kitu para mitra sadaya gerentes hate si Japar tuluy unggah jalan ka dapur kasampak indungna nu katelah biarsa keur ngadedempes di dapur pok si Japar nanyakeun waktosna see para wargi sadaya